ya. Ada lagi di masyarakat. Hai, keron, murak-murak. Atuh, ieu mapan lauk ternak ieu mah ulah diurakan. Kumaha nguruk kesel. Woi. Kumaha kitu? Gua lapar ke gua kayo. Pang. Bah, orang digebuk tuh itu tuh bah tadi. Murak tadi itu, digebuk dulu tuh di situ. Kusaha ceng digebugana. Itu tuh. Kusaha bejakeun ka Abah Jawa. si Jawa. Di mana si Jawa na? Itu di itu galengan tuh di itu. Kunaon cenah ngagebugan anak Abah? Abah nu digebugan mana ku ari jalan mana? Abah neangkeun. Pak, mangenu tadi Saha? si Endang. Oh, iya nya. Iya anak Abah digebugan ku Aceng iya. Hah? Iya ngaran si Jawa. Anak Abah eta ceng. Nya, mending Abah nu digebugan. Daripada anak Abah. Emang gitu, Bah. Atuh sawah caya diurekan. Garing laju ledukeun pare. Ledukan apa re? Oh, bea. Atuh lain kitu, kapan meureun Abi kecewa meureun, Bah. Bejaan, ceng. Eta anak Abah eta. Hari gitu mah. Laju anak tuh bakal jaromwal ieu. Atuh hayang kana jaro. Atuh siap. Ayo. Lempang. Woi, Roro, anon di bae ya. Enon sip. Udah. Enon di enon. Lain ja, ore cangkaru kabeh dari ratang. Aduh, aing enon di kitu karek ke jaro nek peureum doang istirahat. Udah. Aing aya beho. Bro. Kerdaron ieu di saung. Ampun ya. Wae laporan ya. Enak laporan tuh buku-buku laporan enak. Ku iya tadi anak Bang Jack. Karena sawah urang ngurak caya nurekan. Laju kena sawah karena pare beak. Kecewa ya abi. Ya bapana ya kurang dewa ya. Tah. Semua ya ro. Astagfirullahaladzim, naon ieu? Ore taduh kabeh bae ieu. Oh, jelema teu neurak dikikir kabeh sip aing mah ampun jal-jolna. Jelema karekedan kabeh bejing. Ih, Dong karet jadah bae nya ho, dong karet nulang teh disadap nulang gitu. Gati pun kakulitan deui eta. Ora ya kumaha ya. Bagusna ieu. Jana kulah meureun teu nyahoan sakada teh mah ngurak di imah nasi etanan sawah nasi Jawa. Eta anak ulah digebug. Kudu nama ulah digebugan kitu ge anak ulah. Memang salah anak ulah eta ngurak di sawahna. Ngan ulah digebugan. Nah kumaha eta? Geus diuk belen diuk Jawa diuk. Ieu ngajak diuk ka labe diuk dia orang kunang gitu hoy di aya di bedak ieu masyarakat. Teu rendarder bae patatanggaan ge. Teu eta ararakur. Teu kadengeuna haliwu bejeng tetangga. Lain eta teh ho rukun jeung tetangga atau apa lain jauh ieu salembur keneh gitu. Sip nyeun kopi sip karunya ieu tamu heula bejeng kopi bae ina tenang ina teh is pamikiranna. Teu lain jeung kopi mah beak sadar mos nu karima ih. Geus karunya geus teh burung are eueuh kopi atunan bae cai panas tah. Oh, cai panas bae. Nu kieu mah cai panas ge kateureuy. Ayo ro. Ja kula mah hayang mentadang da sawah ledug. Jamun ieu teu ledug meles teuing teu naon dari eueuh parean mah. Kudu maya parean beak pare urang. Ti kamari gagal bae ieu. Barudak. Mana pentadang da bae ieu. Bapak Jack. Ja anakna tadi. Nakal kena pare urang beak. Keng ke jauh engke ke heula ulah mandeng dak bae lah heulanan ulah mandeng dak bae urang musyawarahkeun di dieu endah kumaha endahna eta sawah atuh sawah kitu ledug sakotak ieu meureun sapotong juru ge henteu gitu atuh Jawa ge ngagedekeun pare lain di urusan di eta ieu ku surubuk ku NPK ku area gitu anu kur melak doang Jawa engke heula paling sadapur dapur meureun anu leah gitu katingcekan engke ulah mandeng dak urang musyawarahkeun baheula di dieu kaderja nya. Oh berarti hayang adanda, hayang podok tali aisan. Jeung kula atuh mangga, hayang sabaraha duit di denda eta sawah sakitu. Nu karuksa ku anak kula, sabaraha dapur. Berarti hayang podok tali aisan ya urusan kieu mah. Hayang adenda ka anak kula. Nya lagu naon pare sakitu bekot hayang adenda. Hah?
nek sebra duit. Kula nanya. Tenang Rian. Tenang. Santai be ngobrol santai. Lain duit mah kula mah teu boga. Iya heuras mal beres masalah. Itu. Lain kuat hayang ngadenda kitu. Memang duit kula teu boga. Bapak di ditanya bapak moal Sesuaikeun lah. sampai kadenda engke tenang bae urang masalah ieu sungan beres ke. Tahan bae emosi tahan. Ngaranna budak leutik teu nyaho naon budak leutik mah. Tadina sok ngaraian ngobrol tawon bae. Makanan tawon. Pan kieu ngomongna. Terus kumaya ro. Ja bapana tadi ngomong lah diomongkeun kurang. Terus kumaya urang posisina ya. Ja abi mah hayang kitu bae. Ngadangda keke. Engke lah jauh engke. Tadi pan cek Jawa kumaha ieu kan artinya Jawa minta tolong. Hayang iya tadi salah Jaro, salah Jawa. Ngomong hayang didengda gitu. Mangka kajek iya emosi gitu. Tadi coba lah mentung ngucap hayang didengda mah. Geus ieu mah ulah aya sistem dengda lah gitu. Secara kekeluargaan bae gitu. Ulah aya sistem dengda. Terus ieu kuari kumaha hayangna jauh. Eta anak urang. Masalah dina pare si Jawa nu ruksak sabaraha. Terus hayangna kuari kumaha? Gas kieu bae kula mah Bang Jack minta denda 200 juta. 200 juta. Anjing dia, lamun teu mah dia urusan aja aing. Hayo guys, minum soda ya wai. Woi, Ro, lanjut tadi kalau kita kumaha kita. Seuing antepkeun. Emeh gelelut ongkoh yang dimusawarahkeun tadi budak dua bae nu mangkreng. Urang udah jadiin kaming conge ngadengekeun bae Jaro jeung Hangsip. Ongkoh tadi yang dibawa ka Jaro cina. Tungtung akhiran nu dua nu dak-dak. Naon? Atuh malah di samping. Geus teh antepkeun. Tang nyahonan siling kadek tah. Atuh dong orang sinu kita mah jieu. Geus seuing ari tebang diwarah ku Jaro mah. Geus. Nek naon masyarakat teu nurut ka Jaro. Nyahonan hayang BLT Jaro. Menang dia kuari mah kuai, hah? Hayang mau justru. Tanya kain, tanya. Woi, ada dia. Ada di masyarakat. Enak kata lalut dalam ya Anak aing dan dapat 200 juta. Bisa timbal jeung kekayaan. Sawah bubar. Tengah hargaan ka Jaro darah ria. Bangsat dong. Bubar balik. Balik ieu hangsip ieu dia gitu ya. Aing. Nges balik bubar.